ulangi. Tasakala Gunung Gelis. Zaman baheula di hiji patapaan Gunung Patuha. Aya pandita anu gentan tur kakoncara. Anjeunna kagungan putri gelis, putri nunggal anak si Matawayan. Sabetna eta solah kacida sagala piwulang sepunna taya di pupugan. Lincak umur sawana adatna sager terobah. Anggar pikaresepeun batur. Kayunggyun keur mah gelis katambih terobah anggar pikaresepeun batur. Atuh matak pikaresepeun batur matak loba jajaka anu kaembang enahna najan pangadatang ditu di ieu. Tapi manehna angger teu diparengkeun manggih pilihan. Anu cop jeung hate katut kalembutna. Dina hiji mangsa kapatapaan teh aya nu ngajaluk. Hiji aki-aki anu kacida geus kolot awakna rarengkoban alatna nahan lapar. Leupangna rumagieun. Kulitna borok kacida. Matak pikageuleun atuh puguh we saurang ge moal aya nu nyangka yen eta teh saurang pinandita nu keur nyamar. Kabenaran harita teh di patapaan tambana Nyi Mojang teh nuju teu aya. Atuh nu jajaluk teh ditarima ku Nyi Mojang. Manehna teu ngarasa hina. Nyi Mojang teh kalah ditasuk tahta mere dahar. Tapi sabada dahar teh beut aya kejadian nu aheung. Nu jajaluk musab beungeutna teu fungsi lila yen eta aki-aki teh ditasuk mere dahar tapi sabada dahar teh beut aya kejadian nu aheung. Nu jajaluk musab beungeutna teu fungsi lila jelejuk teh manehna salin jinis kana rupa asalna deui. Nyi Mojang bati alohok bari nyarita jeroning asana. Naon maksudna atuh? Eta sepuh teh beut nyamar sagala tapi untung kuring tadi teu ngedalkeun kekecapan anu matak nyaritakeun hate manehna. Ki Pandita ngararasa yakin yen eta Mojang teh ngabogaan akhlak nu hade. Lantaran ngarasa karunya bisi Nyi Mojang aya nu ngarogahala emeh mulang eta Ki Pandita teh mere krit. Luk tuju ka Nyi Mojang sarua poho cerita bari omat-omat. Ieu ati mere keris keur hidop gunana pikeun ngajaga diri. Ngan omat ieu keris teh ulah jauh di hideuk tanpa teu meunang ditunda di lahuna. Kocapkeun dina hiji mangsa Nyi Mojang geus dianggir bari moyan nu nguhurkeun buung natepkeun kuku obong manusa sok keuna ku poho. Nya kitu deui Nyi Mojang ngan lat bae poho kana amanat Ki Pandita. Keris teh ku manehna ditunda di lahuna. Ari barang inget manehna ngaranjuk greuwas kacida ngarasa kaduhung geus ngalagar kana amanat Ki Pandita. Ngan leus wae keris nu aya dina lahunan ngaleungit teuing ngamanologna. 7 bulan ti harita ti saprak Nyi Mojang ngaleungitan keris teh manehna teu weleh dikungku ku kabingung lantaran jol-jol kandungan teu puguh bari jeung sarumasa. Fungsi ngaleukeun pagawean anu nirca mentar tina papangon agama jeung kepercayaanana. Rai poe Nyi Mojang teu ngeunah cicing anu jadi kahariwang manehna kejadian wartos ramana sumping ka patapaan. Kacida ngambekna disangkan anakna teh geus ngalakukeun pagawean anu nirca. Mangartina kapanggeuan agama
ngalakukeun eta pagawean. Tapi keukeuh ramana teu percaya, malahan manehna menta bukti lamun Nyi Mojang masih kana suci ku jalan kudu mindahkeun tujuan pasir dina sasapoe sapeuting. Dina kaayaan bubureyangan Nyi Mojang ngamimitian digawe. Nyi Mojang saresna milih jeung ganjaran keur jalma soleh. Sekungsi lila kadenge sora meuni antara pisan. Ibu tong janten emutan. Teuing kasesah ibunya kasesah abdi. Nya alatan abdi pisan ibu janten nandangan tunggara. Wios ieu pademalan teh urang ngrengsekeun ku abi. Eta sora teh teu telat kaluar tina jero beuteung. Aneh pisan tujuan pasir galedes teh dina waktu sapeuting geus bisa dipindahkeun. Taneuhna ngagugunung, ngajanggelek jadi hiji gunung nu gede. Sanggeus nempo pagaweanna beres, Nyi Mojang ngulah arek nepungan ramana di patapaan. Akhirna ramana teh percaya yen anakna henteu ngalakukeun pagawean nu nirsa, ngarumpak kapagoan agama jeung kepercayaanna. Buktina pagaweanna nu sakitu beratna bisa dilakokeun Nyi Mojang. Ramana ngahampura, ngan anehna sabab dihampura ku kunu jadi ramana kandungan Nyi Mojang teh ngaleungit sarta robah deui jadi keris. Masarakat nu aya di sakuliringan patapaan genjleng pabeja-beja antukna nerakan roti lembureun. Yen bener putri Ki Pandita teh sakti tur masih ene aya dina kaayaan suci. Lantaran Nyi Mojang bisa ngaresekeun pagaweanna jeung ngabuktikeun kasucianana ku masyarakat dina 7 pasir nu dipindahkeun teh dingaranan Gunung Gelis. Perenahna Gunung Gelis aya di wewengkon Kacamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Jinasna desa-desa Citelas itu dongengna Gunung Gelis Peh.